para mitra tikaraos ayeuna nincak bagian kasabraya. Bagian ke-42 para mitra sabada Mang Jaya namakeun bagian ke-41. Carios nyambung nu judulna Rusia Curug Cikidang. Mang Jaya ngaturkeun nuhun mugi-mugi dongeng-dongeng di Mang Jaya Official tiasa katampi kalayan kabingaan. Salajengna para mitra atuh ka wargi-wargi Mang Jaya ngaturkeun nuhun. Nu partosna subscribe-na sareng locengna atur nuhun. Nu partosna like-na pon kitu deui cenah sering komentar atur nuhun. Seueur komentar ge para mitra. Sadaya komentar ge kalan-kalan nu Mang Jaya dibaca para mitra sadaya, namun biasana Mang Jaya maca komentar tos nulis seueur deui mah. Ya, jadi lami para mitra, tapi nya dina umumna mah ngaturkeun nuhun lah para wargi. Aya naon teh hartos nama aya manfaatna. Dongeng ieu cenah kamahiburan pangbeberapa. Hatur nuhun. Mangga dongeng Rusia Curug Cikidang karangan Kileksa dina bagian ke-42 urang lajengkeun Wilujeng Ngadamukeun. Para mitra kaum dangu, wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng. Mang Jaya bade neraskeun hanca dongeng nu judulna Rusia Curug Cikidang. Tikaraos ayeuna nincak bagian ke-42 para mitra sadaya. Para mitra kaum dangu nu sami-sami ngabandungan ieu dongeng. Cagtuna heula kaayaan ading jeung Bahjilu nu tas maling nyeunining. Bari jeung teu bisa balik lantaran jalana buntu. Ayeuna urang kocapkeun kaayaan Arjuna nu aya di karaton. Sabada reureuh sakedeung ras inget deui ka nyeunining nu jadi buah hatena. Da salilana inget jeung tara di jauhan, pisah sakedeung asa kasiksa, ceuk paribasana samenit asa sabulan, sajam asa sataun. Harita ge kitu basa nyeunining ulin ka Taman Sari, Arjuna teu geunah rasa. Inget bae ka panutan nu tadina ngagoler dina tempat kulemna, jadi ngorejat hudang kawas nu leuwas. Nah, aing inget bae ka nyeunining, apaan bieu teh kakara pisah jeung aing teh. Ngahaja sina reureuh di kaputren bisi puyeng atawa cangkeu. Tapi ieu hate teu geunah rasa na kunaon. Sono kitu atawa kumaha? Melang pada tadi tas aya sepuh ti lemur bisi manehna kapangaruhan. Nu akhirna hatena midua inget ka aing jeung ka indung bapana. Nya melang mun kitu mah. Bisi manehna kasiksa batin leuwih hade tepungan. Ceuk Arjuna ngomong sorangan geus kitu tuluy dangdan rapih naker. Tuluy kaluar ti kamarna ngajugjug ka kaputren leumpang bangun rusuh jiga nu geus teu sabar. Hayang geura tepung jeung panutan hate. Gancangna catur Arjuna geus tepi ka kaputren dirinya aya eman keur ngariung bari suka seuri bangun bunga. Sempal guyon gogonjakan parohoka kana kawajiban. Teu inget kaputri nu diasuhna. Barang jol aya Arjuna kabeh ngarenya greuwas kakara inget kana kawajibanana. Nu kudu nalingahkeun nyeunining mangkaning asa geus lila pisan teu aya nu ngalongo ka Taman Sari. Da kalah kasaleuseurian bangun bunga matak poho kana pagawean. Obat teh gitu juragan Anom ka dieu, ka mana ari Putri? Wah teu aya di taman. Hayu batur-batur urang teang bisi agan benu. Ceuk manu pangkolotna baricen. Beungit sepa loba karisi karempan. Hayu maok tapi itu agan ka dieu manten kumaha atunya? Temal eman sejen. Jep sadaya jempe kabeh colohok kadunungan anu kakara jebul. Sedengkeun Arjuna katara bangun kaget. Lantaran ningali para eman bangun reuwas data dina rame saleuseurian. Ari jol dununganna bet jempe bangun sieun jeung reuwas. Puguh hal ieu teh matak nimulkeun kacurigaan pikeun Arjuna. Sabab asa beda karasana jeung hate beuki lalenyapan. Jajantung ratug tutunggulan dumadakan beuki melangkan nyeunining. Barang gok kahareupeun para eman Arjuna ngabedegan ulak cangkeng poknanya. Para eman sakabeh. Keur naraon bangun bunga. Tapi naon sababna kadatangan ku kaula jadi jempe lirga angkat tincak? Coba jawab. Para eman silih reret kabeh kaget jeung reuwas sok sieun dunungan benu. Da katarararai Arjuna geuneuk lir beusi atah beuleum. Untuk kekerot nahan amarah beteu puguh nafsuna ngaburingkal bijil. Para eman beuki gugup kabeh piasna nakeun soak jeung geumpeur. Tapi akhirna eman kolot maju cong nyembah bari deku pok ngajawab.
Nun gustinya ngakeun sawu bebendu laksa duduka. Sawu bebendu barogas bebendu. Pun bibi teh rumaos lepat tadi mah nuju sempal guyon sareng rerencangan. Bibi rewas kasumpingan ku gamparan jalanan rumaos ka jongjona nun. Kitu pokna teh bari tuluy nyemah. Beungeut beuki pias teu wani netep kadunungan. Ai nah kalaka suka bunga di dia. Arigan putri di mana ayeuna nah kulem atawa di mana. Apaan tadi mah bebeja rek ka taman, tapi nah teu aya nu maturan. Hayo jawab di mana putri ha? Arjuna bendu. Sabab geus teteg we inget sarta nyangka goreng pasti ku man ditaringalkeun teu aya nu maturan. Para man gugup kabeh rumasa salah. Nun Gusti junjunan bibi rumaos lepat nun. Gan putri teh laras nuju laleson nuju ka taman di taman nun. Cek man kolot gugup. Ngomong teu bener malah leungeun ngeleper nyembah ge ngadeg-deg. Hah? Di taman? Sorangan di dituna? Arjuna beuki amat. Sumuhun anjeunna nyalira nanging ari kawitna mah kumaha sia dedengian teh sorangan ha? Laras agahan kan putri teh nyalira nang da bibi ditimbalan ku anjeunna supados ulah nyarengan kitu kan. Ceuk man bari ngaleper. Geus kacipta ku sawanganana Arjuna bakal bendu. Nganung harti bendu ka manehna da hartina ge memang geus budal nafsuna. Haneueul meureun bisi putri leungit. Kurang ajar, bodoh, belegu, belegna bodoh teuing. Bodoh kabina-bina. Salah kalakuan maneh teh eman. Najan diwagel ku putri oge lain hartina maneh kudu laluasa ulin, tapi kudu nalingakeun ti kajauhan. Tah panah ari maneh kalaka suka seuri gogonyakan. Kumaha mun putri leungit? Dasar eman goblok, hayo teh angkat taman. Arjuna ampir-ampiran nampilingan eman. Dampaleungeun geus meber-meber kekerenjedan ngan untung bisa keneh ditahan. Lantaran butuh ku tanagana sinaneang ka taman. Mangga kan sumangga curalit manyembah bari sujud. Bakat ku sieun jeung geumpeur sarta hayang dipikarunya. Ulah tepi ka disiksa ku dunungan nu sejen ge pipilueun nyembah bari sujud. Tuluy ngesod mundur leos ka taman rek neang putri. Arjuna gogodeg beungeutna beuki geuneuk huntu kekerot nahan amarah. Dina hate geus teg bae nyangka kanu teu puguh sabab beda karasana. Arjuna bener-bener amak jeung gemes ka para eman. Kurang ajar man gelo sugan. Teu kaala gawena dipercaya eueuh nu bener. Awas lamun putri leungit kabeh dihukum rangket ku aing. Arjuna tungtungna ku kulutus. Terus ngalengkah lalaunan nuturkeun para eman sabab hayang buru-buru nyaho naha ka mana nyi putri teh saenyana. Barang anjog kalawang taman kadengin upating celeuweung ceurik nu jejeritan bari ngajenggutan buuk. Nu lolong seran bari calanga pekat ku haneueul para eman kabeh reang midangdam. Lantaran yakin putri teh leungit atuh pugu di taman jadi gandeng kudu ceurik jejeritan. Sakabeh eman ngarasa haneueul reuwas sieun kaduhung era jeung rupa-rupa perasaan ngagulung ngajadi hiji. Nu kedah jadi ceurik kokoceakan rupa-rupa pamolahna, aya nu ngagabugan pingping sorangan, aya nu ngajenggutan buuk sorangan, aya ge nu gegerelengan dina jukut ngaruksak taman. Nempo kitu Arjuna kalaka beuki nafsu teu panuju kana pamolah eman. Nu pikacuaeun serenteng Arjuna nyampeurkeun kanu keur lolongseran, cebet nampiling bari nyentak. Jempe kunyuk kunaon kalaka jejeritan ha? Ka mana ari putri? Aing mah teu nitah lolongseran, teu nitah jejeritan, tapi nitah nempo putri. Nah aya atawa eueuh? Arjuna beuki nafsu. Mun teu inget ka eman jigana kabeh dikerekeb ari eman ditampiling sakitu tarikna teh. Para mitra henteu ngajerit tapi jempe sakaligus sungut calawak hese nutup. Panon buncelik jiga nu kabeureuyan. Leungeun jeung suku jeger sedengkeun nu sejen jiga sarasa. Ditampiling hiji jempe kabeh disentak hiji molotot kabeh. Jaleger jiga arca beusi puguh Arjuna beuki amek. Sabab asa diheureuikeun ku para eman. Ari kadi reang midang dam pamolahna rupa-rupa anu ditampiling hiji bet jempe kabeh meuni simpe. Ai, kunaon barolotot ha? Molototan ka aing? Ka mana aing putri?
Cek Arjuna bari molotot panon jigarek luncat bakatku amak. Untuk kekerwat bari tikorok lok-lokan kawas nu hayang ngalegleg eman. Puguh eman beuki soak panon hese ngiceup malik molotot ka Arjuna. Ampun jujuragan pun bibi teh teu gaduh maksad molototan angin rewas bibi teh put cek eman teu kebat. Naon put ha? Kamana putri? Arjuna nyentak. Manu sejen pating gurubu grewas leungeun kabeh ngaleper. Sumuhun putri teu aya nuhun ical. Jawabna lalaunan pisan. Terus ngeluk tungkul teu wani netep kadunungan nu keur werak. Haram jadol. Ieu baluh kartina kata lobehan maneh. Dasar ban kurang ajar. Ate cukup ku gaji teh aing ha? Pila kadar ralingakeun putri nepi ka teu becus. Hayo teangan singka pagi. Lamun teu beunang awas ya dirangket 1000 kali sewang ku aing. Arjuna gegejlig bakat ku ambak jeung haneueul. Terus mureleng ka manu sejen, luk kabeh tungkul teu wani neuteup kadunungan. Kabeh ngadeg-deg bari emok dina jukut, teu aya nu wani cengkak. Hayo teangan. Nah, kalah ka ngaharulem. Hayang dipodaran? Arjuna nyentak sakali deui. Korejat kabeh hudang bangun reuwas sieun dipateni ku Arjuna. Terus pating koloyong ka unggal pojok maksudna mah neangan putri. Pating karoreh kana sela-sela tangkal kemang kawas neangan barang numuran. Man teu puguh cabak, ngan ukur pating koloyong teu puguh, sieun jeung kaduhung pagalo ngajadi hiji. Sieun kudunungan bisi dihukum pati, kaduhungna geus manehna teh hartina mah geus ngalakukeun tindakan-tindakan anu sahenteuna bae manehna teh. Geus nyingkahan putri nepi ka teu kanyahoan leungit. Kocapkeun Arjuna harita ngaleos ini teuing ka mana. Daku man mah teu kanyahoan ngan teu kungsi lila geus balik deui bareng jeung Algojo nu mawa pecut sagede leungit. Dijieun tina tamang hoe puguh we para man meuli leuleus aya tangan pangawasa. Kakara nempoge geus soak cenah para mitra. Da puguh geus pada nyaho yen eta teh Algojo nu purahnya. Sakabeh man geus teu aya nu bisa leumpang tu uro nyorocod bakat ku sieun leungeun ngaleper awak ngadeg-deg. Huntu kekerot asab sarta beungeut pias. Para mitra kaum dangu, puguh harita teh Arjuna tambah gemes hauk marentah ka Algojo. Heh Algojo, gusuran si man ka panyara rangket 1000 kali sewang sabab geus lalabora dina ngasuh putri nu akhirna putri leungit. Nyuk sumangga saja diestokeun pisan un. Algojo nu jangkung badag teh nyemah. Geus kitu cengkat lalaunan nyeh seuri, tapi jiga seuri malah kalem maot nu lapar ku nyawa. Gegag-gegag ngadeuketan para manu keur ngadeg-deg. Lalembutanana asa geus kalabur koceak hiji man ngajerit, soak nempo Algojo nu ngagegag ngadeuketan. Ampun, ulah dihukum, ampun. Cenah tapi Algojo kalah ka diheulakeun kap leungeun dicekel. Dug-dug digusur kanu lega cebet-cebet di pecutan Satakartanaga. Cerit-cerit man jejeritan menta ampun tapi teu dipalire. Ku Algojo tuluy dirangket bari dibilangan salsenaker. Tapi kakara 11 kali man ngulahe kapaehan teu kuat teu narima pangrangket nu tohaga. Ari para manu sejen kakara nempo baturna kitu geus pating ngleketei taya-daya. Teu kuat nangtung-nangtung acan karawak ku Algojo dicekal saurang. Cebet-cebet dirangket bari dibilangan. Koceak da enu jejeritan menta tulung bari ampun-ampunan. Tapi kales-lesan sorana lila-lila lenger kapaehan. Kejejeg 1000 kali geges ngarumpuyuk teu hudang deui. Kitu denu sejen taya nu kuat lila. Da puguh dirangket Satakartanaga boro-boro sifat awewe najan lalakina ge moal aya nu kuat 1000 kali. Atuh sakedeungnya bayatak para mantehna goler kapaehan. Kumaha salajengna Gusti ieu para man kapaehan sadaya nun. Ceuk Algojo bangun handeukeun. Teu seueuh nyiksa sakitu. Beureum para mitra. Asupkeun kabeh ka panjara eta man taya nu waras. Kabeh belegug jeung baleg. Kana gawe teu tanggung jawab kalah ka betah suka seuri. Bari ngantep anu leungit. Hayu asupkeun ka panjara beusi. Jawab Arjuna tegas jiga nu teu aya ras-rasa. Teu kudu ngadua kali marentah harita keneh Algojo ngajalankeun tugasna. Para eman geus bayatak kapaehan digusuran nu kapaehan hiji-hiji diasupkeun kana panjara beusi.
Ari Arjuna harita buru-buru muruka karaton didinya manggihan Ponggawa jeung gulang-gulang. Terus kabeh dikumpulkeun teu lila geges ngaliwud hareupeun karaton. Kabeh daratang nyumponan panyaur. Heh Ponggawa sakabeh. Buru-buru geura tingker sakuriling nagara. Geura susul si Durjana geura tewak bapa maling. Lantaran Nyi Putri leungit geus pasti aya nu maling. Hayo geura ini. Teu kudu loba tatanya. Mun beunang nu malingna bawa ka hareupeun kaula hirup-hirup. Hari Nyi Putri buru-buru salametkeun rebut ti bapa maling. Bral geura mia. Harita para mitra Arjuna bangun teh sabar mere komano. Marentah ka sakabeh Ponggawa sangka nyusul nu kabur. Newak bapa maling nu geus nyiwat nyinini. Atuh meningan sakice para mitra saita hibut Ponggawa teh purber ari nitrek nyusul bapa maling. Kabeh ilit kaunggah jurusan nu ngaler nu ngidul nu ngulon nu ngetan menip seah pating baratep. Aya nu lumpat aya nu kada kuda aya geluluncatan jiga peucang bakat ku hayang gancang. Sakilat karaton kosong kabeh ngarudag nu kabur atawa ngudag bapa maling. Ari Arjuna harita ngajanteng bangun bingung. Tadi narek milu ngudag jeung Ponggawa tapi hatena kalah kajadi lelenyapan. Ras inget tas kadatangan ku Aki Antri betimbul rasa curiga. Lamun nyenining teu kapanggih geus tantu baris nyusul ka lembur Cibonteng. Tapi can bisa init lantaran kareta jeung kusirna can datang. Keur ngajajabkeun Aki Antri ka lembur Cibonteng. Tungtungna Arjuna bingung. Gek diuk satengah meubeutkeun maneh tuluy kukulutu sorangan. Jadi aku mah ya tatunya si kasaulan teh di mana asupna aya nu maling mawa mingat Nyi Putri. Tapi yakin aya nu maling lantaran moal bisa mingat sorangan. Imah kudu anu dicuriga kari-kari kadatangan aki-aki ka dieu bet Nyi Putri leung. Waboa datangna si Aki dibarengan ku baladna. Nu teu kanyahoan ku aing. Tapi apaan si Aki balikna diajabkeun ku kusir. Pira aku make wani ninggalkeun maneh. Aduh. Reka mana jalan balik ka lembur. Matak susah. Ieu mah yakin ngahina ka aing ngajak perang digana. Kitu ceuk Arjuna. Sapnu ngarudag para mitra. Harita ngaguruh surak eak-eakan ngahajak kitu sangkan musuh gempeur. Para Ponggawa rabeng lalumpatan kaunggah jurusan ngudag bapa maling nu geus kumawani nyiwat Nyi Putri. Sora seah ngaguruh langit asarek runtuh, jagat asarek runtat. Bener hanaruan mata klowang, eta sora akhirna kadenge ku pihak Bah Jilun. Nuker ngajentul bangun bingung lantaran teu bisa balik deui da teu nyaho jalan tea. Bah Jilun jeung ading pating rarenyag para mitra sadaya reuwas. Lantaran ngadenge anu surak eak-eakan, ngadenge nu ngaguruh hanaruan jeung jagat euneur. Waduh. Cilaka aya naonnya dingnya. Eta aya nu surak meni eak-eakan kawas aya nu keur ngepung bagong euy. Palang siang aya nu nyusul ka urang euy sabab Nyi Putri leungit di taman. Kumaha nya kudu kumaha ding? Ceuk Bah Jilun bari nangtung. Tuluy luak liuk neangan pijalaneun kabur tapi kalah ka mata katir. Kaayaan tetap poek jalan teu katempo jeung suku kalah kaleuleus. Nyaba kuring ngadenge tah. Ya surak meni rame jeung pating gorowok mata keueung. Tangtu walad si Arjuna setan lah. Urek nyusul ka urang tapi ulah gugup ah. Lawannya sabisa-bisa bijilkeun bedog. Ceuk ading bari ngorejat hudang. Harita keneh serepet ngalugas bedog. Manehna teu gugup tapi kalah ngaburingkal amarahna. Ras ingat kana kajadian-kajadian bareto manehna asa dihina. Bet hayang males ka nyeri jeung diinget ka nyinining nu disangsara. Ayeuna geus aya di manehna. Timbul niat nu toha garek ngabelaan nyinining satekah pola. Sigana mah bener kaya jalan sejen euy iwati ngalawan siap ding. Siap ah, yu urang ngalawan kade sing waspada. Duanana taki-taki masang kuda-kuda. Bedong geus dilugas mun aya musuh nu datang ka dina rajang sedengkeun nyinining masih keneh diuk bangun anu lungse. Teu bisa nangtung da pugu kasima, tapi teu loba carita kalah ka oloko ka tempat datangna sora hayang sidik kanu surah. Para mitra kaum dangu, beuki lila nu surak beuki deukeut tungtungna katempo anu pating beretek lumpat. Jeung aya cahaya nu datang lir datangna sang surya. Atuh berai kaayaan di dinya cahang breh ku ading jeung ku Bah Jilun katempo. Di dinya lapangan lega pisan sagara keusik satungtung deuleu.
taya tatangkalan, taya gunung, taya jalan jeung pengkolan, estu datar upluk aplak kacaangan ku cahaya nu kakara datang. Waduh, urang teh aya di mana ding? Buah-buah di alam hasar euy. Eta geuning bet aya di sagara keusi. Yakin ayeuna mah caang mending ngebrak. Waduh, kumaha ye? Bah Jilun gugup deui bae hatena babari peot. Tenang bah, lamun datang caang leuwih hade. Sabab musuh bah katempo kalian jelas. Tu tempo musuh meuni rabang tuh lalu lompatan muru ka dieu. Awas taki-taki bah. Mun aya musuh datang, sabat ku bedog. Taro kuruna sing bencar, ulah cicingeun, ulah sieun, geus kapalang bah. Kagok borontok kapalang caramang lah. Ceuk ading beuki wani. Manehna bubuhan budak ngora nafsu ngagedur amarah teu kawadahan. Datang musuh kalah beuki rongkah amarahna. Atuh eta sumanget teh lir ngaduruk nafsu Bah Jilun. Nu tadi geus pareum ngageblak deui para mitra minuhan dada. Bah Jilun datang wawanena. Heuh lah. Kapalang naha urang tarajang sakalian. Abah ge moal cicing geuning, ya bedog bakal mapagulu musuh. Kitu pok-pokanana. Bari tuluy ngacungkeun bedog masang kuda-kuda meuni rekep naker. Sayaga mapaglawan hate geus buleud rek ngaburak barik musuh nu datang. Atuh geus kitu mah jep jempe duanana taki-taki bari ngawaskeun ka musuh. Nu beuki lila beuki deukeut. Tembong ngabrul lir kalakai katebak angin. Akhirna burudul nu ngudag teh tepi kapal Bah Jilun jeung ading. Keur sarerea surak sabab yakin pisan di dinya aya putri jeung dua lalaki. Sarerea pada ngarti eta teh pasti bapa maling, kitu ceuk pamikir nu nyarusul. Kero senapati ngagorowok tarik pisan. Batur-batur ieu bangsat heuh. Tewak-tewak ceuk komando ti senapati. Rob belasan prajurit nyerang ka Bah Jilun jeung ka ading tapi Bah Jilun teu geumpeur. Ading teu gimir duanana taki-taki rek ngalawan barang srog musuh datang haok Bah Jilun ngagero. Serang cenah jeleng luncat narajang musuh. Bedog dibubat babit nyabetan musuh dibarengan ku ngamukna ading nu sarua galakna. Atuh pugu musuh teh reuwaseun sabab teu nyana baris meunang perlawanan nu sakitu cepetna. Puriak prajurit mundur sawareh pating kocea kabeunangan. Loba nu ngajerit bari unur-unuran leungeun baloboran getih. Maju terus bah, baban kabeh bah, ulah disesakeun lah. Ading sosoak bari tuluy ngabubat babit bedogna. Luak leok kakenca jeung kakatuhu jiga malakal maut nu nyamaran mangsa. Prajurit maju teh kabeh gugup sabab serangan ading kacile rongkahna, malah Bah Jilun ge teu eleh kesit terus nyerang ngababi buta. Tungtungna buriak nu nyusul teh buyar. Lantaran teu tahan narima serangan anu kacida bahayana, ading jeung Bah Jilun teu merek kasempetan tuluy ngadesek ka nu nyusul. Sangkan kalabur deui, tapi teu kitu senapati nu gagah teu eleh akal, kero ngagorowok tari. Hei batur-batur mundur heula mundur. Puriak baladna mundur. Tapi teu terus kabur ieu mah ngajajar ningker musuh. Senapati terus sosoak merek komando sangkan baladna ngepung wakul buaya mangap. Ningker Bah Jilun jeung ading. Sakilat geus dikuriling ku musuh di tengah ngaliung. Hari tilu jalma nyatana Bah Jilun ading nu ngajega mawa bedog ditambah ku nyinining. Hari kate para mitra diuk bari ngadegdeg sieun ku musuh. Siak ading balad siluman ngepung ka urang ya kudu kumaha ading? Ceuk Bah Jilun bari ngahega. Bedog geus baseuh ku getih pihak musuh geus loba korban. Ari senapati maju salengkah bari mureleng ka Bah Jilun. Tenang bah, urang aya keneh tanaga, aya keneh waktu keur ngalawan. Tong sieun, tong hariwang, satungtung bisa keneh ngalawan mah ulah mundur. Gunakeun akal jeung pikiran. Ini orang patukang-tukang, ulah pajauh ya. Sangkan bisa silih belaan, nyinining kudu aya di tengah. Tukangan kuduaan bisi karbot ku musuh. Sok jalankeun bah, ceuk ading tegas. Oh bener, sok maneh malik ka ditu abah ka dieu. Ade sing adi-adi ning. Baban kabeh musuh lah, nu wani deukeut mah. Temal Bah Jilun bari terus malik nukangan ka nyinining. Nu masih keneh diuk ading ge malik panonna mureleng ka musuh. Ari nyinining di tukangan, nempo kitu nyinining rada teger asa gede hate nempo baladna bebela teh jeung ngarasa tenang nempo ading nu tetep sumanget. Ngan hate nyinining can bisa waras jiga biasa tetep aya dina antara sadar jeung henteu. Atuh teu bisa ngabantu ku pikiran ukur lalajo bari ngabetem. Kocapkeun para mitra nu ngepung.
harita kacida helokna. Lantaran teu nyana musuh bet boga pokal kitu, matak hesene wakna matak paur nyang hareupanana. Komoda tadi geus kajadian balad doban korban kababad ku bedog musuh. Batur-batur maju terus podaran bangsa teh tuman. Senapati ngagorobok merek komando. Serog nu ngepung maraju meni bareng. Salengkah sewang reg eureun, serog maju salengkah bareng, beuki lila beuki deukeut ka Bajilun jeung Adi, duanana beuki taki-taki. Siap pikeun ngababad musuh. Awas ding musuh beuki deukeut ding, babad dong asa-asa ding. Siap bah, kade didinya sing kuat bah, tema lagi. Ari panon mah mureleng ka musuh nu beuki deukeut. Angang kari sadeupa deui ari tukang nu ngapung geus aya deui nu sajajar. Nu bakal ngaganti barisan hareup. Lamun teu hareup nu hareup beak ading rada ngageter hatena, sabab lamun hayang salamet kudu sanggup ngababad musuh nu kanal barisanana. Serang podaran kabeh. Kadenge nu mere komando seak-seak musuh narajang ka ading jeung Bajilun. Mani bareng lir gunung urung, tapi duanana geus nekad musuh nu datang dipapag ku bedog dibubat babi. Ngamuk ngubak ngawik nadah serangan musuh. Koceak musuh nu kabeunangan pating jareri. Blag-blug nu labuh meni gempar. Reok barisan musuh mundur. Tapi hauk senapati mere komando sangkan maju. Rob deui maju. Seak dibabad ku Bajilun jeung Ading. Bedog geus leueur ku getih kuak cerit musuh napating garero mata ketir. Barisan hareup carem haok senapati mere komando. Rob barisan kadua maju pating serepet nyerang bangun galak. Tapi Ading jeung Bajilun geus bayangan. Sabuk bedogna dibubat babid mababad musuh. Terang blag-blug pating koceak pating jararit. Musuh rebah para mitra dibabad ku Ading jeung Bajilun. Tapi najan sakumaha kuat nage pertahanan Bajilun, akhirna mah beak tanaga lantaran barisan musuh kalah kabeuki loba. Padahal nurubuh teh kacida lobana, tapi musuh teu daek orot sabab nu ngudag ka madhab sejen. Barang ngadengen nu surak nu pating jarerit tak jadi curiga. Atuh para mitra sadaya burudul datang kadinya. Beuki lila beuki loba malah akhirna mah kabeh amplok milu ngepung ka Bajilun jeung Adi. Nu ngepung beuki loba barisan tamah kandel. Dibabad nu hareup torojol nu tukang maju rubuh hiji bijil 2, ragrag 2, bijil 4. Kitu jeung kitu salilana malah mata kaget. Nu kasabat beuheung teu paeh ngan ukur ngagero bari mundur anu saterusna waras deui. Hal ieu pisan nu ngabeuratkeun ka Bajilun jeung Adi. Sabab tanaga asa teu aya gunana ngababad musuh saloba-loba ge. Teu aya nu ajal da memang siluman hese dipateni lamun teu nyaho carana. Waduh, cilaka ding musuh kalah ka tamah loba euy. Ari tanaga leuseuh jeung sirah lieur ye. Kudu kumaha nya dingnya? Cek Bajilun bari tetep narajang musuh bedog geus baseuh ku getih nu lalamaran kesa ngucur. Sakuatna bah, maju terus ulah nyerah bah. Temal Ading bari terus ngabubat babit bedog ngababad musuh. Nu kabeunangan pating jareri terus mundur, tapi gantina leuwih kanal para mitra. Harita keneh pating polotot pating kolepat nyerang atuh taya reureukna perang teh. Antukna Ading beak tanaga leuseuh leungeun geus teu kuat ngulangkeun bedog pluk bedogna murah. Hore musuh surak amal-amalan. Bunga nempo Ading beak tanaga atuh Bajilun meni ngajengho. Tuluy ngareret ka Ading sedengkeun musuh keur meujeuhna ngangseg. Puguh meni ngaburudul anu neungeul teh bukbek kana awak Bajilun nu geus ripuh. Bru Bajilun namru bedogna ngaceleng. Waduh, eleh urang deling, cek Bajilun barang rek hudang kana puhu ceuli anu ngacelepet tarikna keur ngeng asa anu ngahiung. Lengerek Bajilun kapaehan teu usik deui. Ading reuwas tapi teu bisa nulungan lantaran manehna keuna ku balai. Bak kana tarang jeung dada. Anu neungeul karasa seueul jeung mata klieur. Aduh, ampun, rumpuyuk bru Ading ge rubuh. Keur musuh surak meni asa kainit. Nu eak-eakan diserang ku ajerag-ajeragan bakat ku bunga. Lantaran musuh narubuh, duanana teu inget di bumi alam. Kapaehan bakat ku nyeri narima paneungeul musuh. Para mitra kaum dangu,
Ari Nyinining meningat jenghok korejat nangtung meniburingas. Kawas rek milu ngalawan tapi tekanyahuan. Leungeun aya nu newak malah mah tuluy aya nu mangku, gero aya nu ngagorowok tukangeunana. Hei barudak, ringku si Nurjana setorkeun ka Gusti Anom, kade ulah dipodaran sabab rek ditanya ku raja. Ayo bawa ku sararea. Oreng Sinapati nu ngagorowok marentah ke anak buahna, sangkan ngaringkus ading jeung Bah Jilun. Robah Jilun pada ngaronom kitu di ading rakatak paramita diringkus ku tamang. Geus kitu pada mayang ku sararea meni direreyang jiga sireum ngagotong kahakanan. Ayo bawa ka karaton, kadenge ngagorowok tarik atuh bring balad siluman ateh ngaleut. Bari ngagotong tawanan. Bah Jilun jeung ading teu kuat ngalawan musuh nu sakitu lobana kalah kapaehan teu kuat hudang. Duanana teu karasaeun yen digarotong dibawa ka karaton. Sedang Nyinining harita teu bisa walakaya dipangku ku nu jangkung badag. Dibawa ka karaton nuturkeun nu ngaleut. Atuh meninga guruh nu surak kabeh ngarasa bungah pedah bapa maling katewa. Kaayaan kacida gandengna reup diurut. Perang poek deui der balad siluman surak leuwih tarik meni eak-eakan mata katorekan. Kocapkeun di karaton harit Arjuna ngorejat nangtung lantaran kadenge nu surak amal-amalan. Hawar-hawar ti kajauhan beuki lila beuki deukeut. Akhirna sidik pisan nu surak teh prajurit nu tas ngepung musuh. Arjuna meniru mahuh ngarasa lugina eureut. Tah geuning rakyat aing surak bangun gembira jigana masih Durjana katewa. Ari Nyi Putri beunang deui syukur. Jerut Arjuna turun ti karaton bakat ku teu sabar hayang mapag nu kakaradatan. Beuki lila beuki deukeut akhirna srog tarpi kabeh. Nu ngagotong musuh langsung ka latar karaton. Ari Senapati masrah ke Nyinining ka Arjuna. Nun Gusti kalarsan pisan agan putri salamet teu kirang sawios-wios. Puji sim abdi tiasa kapadak deui nun sumangan nyangakeun, ceuk Senopati. Bari ngecageun Nyinining geus kitu macong nyemah. Ari Arjuna kacida bungahna, Nyinining satengah dirontok kawas nu sono. Ai bagea geulis. Hapunten akang teu tiasa ngabelaan. Nyinining teu nemalan manehna bingung naha kudu kumaha ngajawabna. Akhirna ukur ngahuleng kawas nu kasima. Panon melong ka para prajurit nu ngaliu di pakarangan karaton, sora saheng matak gandeng. Ponggawa di mana kasusuna Nyi Putri? Sabara urang bangsatna kumaha kaayaan ayeuna? Arjuna nanya ka Senopati. Gusti nu kasusul di tapal watas sakedik deui bade lebet ka sadagara manusia. Nang ieu bangsat rupina linglung. Kadi dariuk we bari ngahulang bangun bingung nun. Lajeng ku abdi sadaya diserang nanging tetela araya kahayang. Manehna raja ngalami pisan. Seranganna kalintang hebatna mun kirang-kirang kiat mamoal katangkep nun. Tupi bangsat mungguaan tu aina digorerkeun di lebet mangga parios ku juragan. Cik Senapati bari nunjuk ka jero karaton. Bah Jilun jeung ading geus ngagorer di latar karaton diriung ku para ponggawa. Hahaha syukur. Keun ku kaula rek dipariksa. Arjuna ngareret ka Nyinining tuluy dikaleng dibawa ka jero. Nyinining teu baha. Tuluy ngilu ka Arjuna ari Senapati ngiclik paneuri hatena bungah sabab geus bisa ngajalankeun tugas kalayan hadir. Para mitra sanggeus tepi kana tawanan Arjuna ngajanteng bari oloho. Sabab moal poho atawa samar inget kadua jalma anu ti lemur Cibonteng. Bah Jilun jeung ading lain jelema anyar pinanggih pikeun Arjuna. Manehna apal pisan. Kana rupa jeung dedegan lantaran geus lain sakali dua kali tarung, geus mineng patelak marebut ke Nyinining lila-lila Arjuna nanya. Ieu teh paeh atawa hirup? Kapaehan margi upami teu kitu moal katewak nun. Jawab Senapati, alus mun kitu. Ieu manusia teu kudu dipariksa deui sabab kaukula geus apal kana sagala rupana. Anu asupkeun bae kana panjara beusi. Keun sina eling di jero panjara engke mun geus eling urang tibanan hukuman nu satimpal. Tapi ngahukumna jaga bari ngayakeun hiburan di mana kaula kaum. Prak jalankeun. Kade jasadna mah ulah diruksak. Cukup sakitu ngawarah manusia licik. Cek Arjuna tegas. Daud di mana nun sedang ngiringan kana pangersa Gusti. Senapati tuluy marentah ke anak buahna. Sangkan ngagotong Bah Jilun jeung ading. Bering di barawa ka panyara besi, sanggeus tepi brus duanana diasupkeun ka jero panyara. Pating goledag dina ubin nu teu make pisan tilam.
Cepret panto panjara dikunci, cep didinya jempling. Para punggawa pating laleos ari senapati laporan deui ka Arjuna. Yen pagawean geus beres, atuh geus kitu maleos bae sarerea barali. Nu tinggal iwal ti Arjuna jeung Nyinining. Dariuk dina kursi bangun tumanina. Nyinining teu pati berag sabab pipikiranana keur inget ka lembur. Hal ieu teh ku Arjuna kabaca dina batina, pok bae nanya. Raji, kunaon bangun alung? Emut ka Ibu Rama? Ras pisan abdi emut ka pun biang sareng pun bapa. Emut ka lembur ka sadaya sobat-sobat. Kumaha atuh abdi teh? Jawab Nyinining tegas ditungtungan ku tumanya siga nu menta putusan. Wajar upami emut ka Ibu Rama mada sok karaos ku engkang. Tapi teu kedah salempang moalami ge Ibu Rama rayi bakal sarumping ka dieu. Ayeuna sing raos-raos bae cali. Urang sukan-sukan sareng engkang da moal aya kakirangan, bilih aya kapalai mung kantun mundur. Ceuk Arjuna mimiti ngolo deui sajeroning ngomong bari campuran ku Aji Pangirut. Keur mempeukan kainget Nyinining kalemurna. Beuki lila teger hate Nyinining akhirna panceg deui betah di dinya. Leres pisan engkang di dieu mah teu aya kakirangan sagala rupi anu dipikohoyong tos nyampa. Nanging abdi teh keung engkang. Ulah keung ulah lewang apan aya pun engkang. Ulah keung nah make kedah ngaraos keung. Keun ulah seueur emutan nu lain-lain. Da ieu mah geus yakin salamet teu kabanang ku musuh. Rayina kumaha lalakon tadi teh di mana daratangna bapa maling teh. Hapunten engkang teu nulungan margi rumaos kacolongan. Eleh mata ku bapa maling. Ceuk Arjuna panasaran. Abi mah teu emut kana naon-naon nu kajantenan dara raosan teh biasa wae. Emut-emut sote ayeuna nah bet aya kaributan. Abdi kaget sareng teu ngartos kana naon-naon nu kajantenan. Ceuk Nyinining ngabohong. Manehna teu hayang nerangkeun kajadian nu tadi. Lantaran najan kumaha bae oge ayeuna mah berat nempo batur salemur teh. Da keur manehna mah lain musuh tapi dianggap sobat. Ieu teh mangfaat tina jampe aki antri. Da samemehna mah Nyinining teh nganggap musuh kabah Jilun jeung Adi. Jadi kitu teh tela pinter si kasabelan teh. Tangtos nyirep karayi supados teu karaos. Supina mah dibongohan. Tapi sabios datos salamet. Yuk urang amangan di taman bilih palai. Ceuk Arjuna teu kapapanjangan nyarita lantaran geus teu aya gunana. Nyinining geus salamet sarta bangsatna geus katelak. Sareng waktosna kabujeng seep para mitra sadaya.